Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru anu kusim kuring dipihormat, oge teu hilap rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikaasih. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Margi mung barokah sareng rahmat mantenna, urang sadaya tiasa riung pulung dina kesempatan ieu. Sateacana tepangkeun wastapun ada rahayu ti kelas 11 IPA hiji. Dina danget ieu simkuring baris ngadugikeun ngeunaan miara jeung micinta kasenian tradisional Sunda. Sakumaha anu ku urang kabandungan, pangaruh kabudayaan luar teu tiasa disingkahan. Kaasup dina widang kasenian, hal ieu matak ngahariwangkeun sabab seueur murang kalih anu leuwih mikawanoh kana kasenian anu jolna ti luar, batan kasenian anu asli tinggal ti karukun. Minangka conto, seueur murang kalih anu leuwih maher ngamaenkeun piano, batan na becaluk, angklung, degung, atawa nu liana. Teu salah lamun urang ngulik kana seni anu jolna ti luar, tapi urang oge ulah mempohokeun kana tradisi asli kasenian tradisional Sunda saperti calung, degung, angklung, tari ketuk tilu, jeung rea-rea deui. Kusaha deui rek dimumulena kasenian tradisional Sunda teh, lamun lain ku urang Sunda mah. Lamun urang hare-hare bae teu nolih kana pangaboga urang, bisa-bisa anu bisaeunna beuh degung teh urang Eropa, urang Amerika, jeung urang Jepang. Naha geuning kitu, tangtu ku urang sering kabandungan urang Eropa, urang Amerika, jeung urang Jepang daratang ka tanah Sunda hayang diajarna beuh degung atawa ngadalang. Maranehna kacidah senggutna diajar, sangkan sakabeh ilmu anu ti guruna bisa kapimilik. Miara jeung micinta kasenian tradisional Sunda teh teu cukup ku ngan saukur ngapalkeun rupa-rupa alat kasenian tradisional Sunda, tapi nu leuwih alus urang oge kudu diajarna beuh rupa-rupa alat kasenian tradisional Sunda. Di sakola biasana sok aya alat-alat kasenian tradisional Sunda. Tah ti ayeuna hayu urang mangpaatkeun sarana nu aya di sakola kalayan bimbingan ti Bapa miwah Ibu guru. Pamungkas, mudah-mudahan ieu pedaran teh tiasa janten panggeuing khususna ka simkuring, umumna kasadayana urang Sunda. Nu dipiharep mudah-mudahan budaya Sunda teh terus nanjeur sapanjang zaman sarta teu leungit. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.